Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 37 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Rambut Gimbal Glendeng, biasana Ferry Lorena Yani. Carios ieu kantos diterbitkeun ku Buana Ilmu Populer dina judul buku Kumpulan Kisah Jaga Kebersihan Awas Raksasa Jorok, terbit 28 Mei tahun 2018. Tah ieu kaper bukuna adik-adik. Terus katinggal Ferry Lorena Yani teh mangrupi pangarang anu produktif nyerat. Karyana tos sumebar di media lokal oge nasional. Lian ti aktif nyerat di media oge tos seueur mendalkeun bukuna. Kanu panasaran hoyong terang biodata narasi pangarang, tiasa nganjang ka channel Ni Radio Official edisi 28. Carios ngeunaan Rambut Gimbal Glendeng nyarioskeun hiji buta anu alim di Kuramas. Tah, dina hiji dinten eta buta hadir di acara karyaan warga nu ngahaja ngulem dirina. Kumargi mastakana ateu buta Glendeng gagaro. Tapi nah ujug-ujug celeng teh kutu oge katombena raraceng tina mastakana. Cing, kumaha nya karyaanana? Kaganggu teu? Saena dangukeun duwi karengse dongengna nya. Adik-adik, kutu rambut teh mangrupikeun makhluk parasit alit nu ayana dina mastaka. Kutu rambut hirup ku cara nyesep getih anu aya dina kulit mastaka tur endogna caralik dina rumbayan rambut. Kutu tiasa endogan 8 dugi 10 siki dina tiap dintena. Tur megar kinten 8 dugi 9 dinten. Saatos endogna megar, cangkangna nu warnana semu koneng atanapi bodas, angger nempel dina rumbayan rambut. Kutu alit atanapi nyumpa, dina waktu 9 dugi 12 dinten, bakal robi janten kutu ageng. Saterasna bakal calik dina mastaka. Cara ngicageunana kumaha adik-adik? Ku cara getol di Kuramas. Di handap aya salah sawios ciri mastaka anu aya kutuan di antawisna. Hiji, mastaka karaosna ateu. 2, karaos dina mastaka aya anu ngagilisir. 3, sering gagaro mastaka. 4, mastaka peurih balukar tina gagaro. 5, sesah bobo kumargi mastaka karaos panas sareng ateul akibat aktivitas kutu. Tah, eta pedaran ngeunaan kutu rambutnya. Yuk, urang parios heula mastakana bili aya kutuan. Teras, urang dangukeun dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Rambut Gimbal Glendeng, karya Ferry Lorena Yani. Warga Lembur Kuntili bade ngayakeun acara karyaan sasi purnama wengi ieu. Aranjeunna bade ngondang para buta sobatna nu ngageugeuh di tepi wiring pasir. Di antarana bae Tojo, Dektum, sareng Glendeng. Sadayana kalebet buta anu bager tur tara ngaganggu pangeussi lembur. Sadayana warga lembur nuju tatahar kangge acara karyaan tea. Aranjeunna ngahias lapangan ku lampu warna-warni. Oge popolah rupi-rupi asakan anu raraos, sapertos beuleum kalkun, sate kelenci, sop asparagus, beuleum meri, oge rupi-rupi kue, puding sareng inuman.
Waktos warga lembur nuju riweuh nyiapkeun acara karyaan, para buta ge riweuh nyiapkeun diri. Para buta aribak di curug di lamping pasir. Hoyong katingal necis tur bersih. Aduh, ngadadak gelendeng ngajorowok. Nu sanes liren tina aktivitasna. Gelendeng saleresna tos dipayun rengse ibakna. Tingali, rambut kuring teu bisa disisiran. Gelendeng ukai-ukai nyisir rambut gimbalna. Salami ieu, gelendeng alimeun upami dipiwarang ku rames sareng nyisir rambutna. Matak teu aneh mun rambutna janten gimbal. Kaunginakeun para buta sumping sasarengan ka balai desa. Sadayana warga lembur ngabageakeun kalayan somea. Sadayana teu ngaraosieun ku para buta tea. Haturan dulur-dulur wilujeng dongkap dina karyaan. Pakades ngabageakeun kanu sumping kalayan somea. Wilujeng mugia kalandep acara karyaanana. Para buta ngahiji sareng warga lembur. Maranehna ngiringan nyanyi oge joget sasarengan. Teras ngaraosan tuangan nu aya. Nikmat karaosna. Ngadadak gelendeng ngajorowok. Sadayana nu hadir kacida reuas. Gelendeng teu lire ngagaroan mastakana. Aya naon ieu? Sadayana reuas. Kutu laluncatan tina rambut gelendeng. Gelendeng kalah beuki tarik ngagaro mastakana. Beuki tarik gelendeng ngagaro, beuki racleng kutu laluncatan. Kitu deui katombe haliber tina rambutna. Ih, sadayana paburencai lalumpatan, nebihan, sabab sieun kutu-kutu sareng katombe napal kana mastaka maranehna. Tenang, tong reuas, saur pakades kanu haladir. Duh, punten, sanes maksad kuring ngacokeun karyaan ieu, tapi mastaka teu pisan. Gelendeng kacirina langsa pisan, malah nepi ka sanghingingeun bisa nangis. Nguping gelendeng kitu, nu haladir langsung caralik. Sadayana surti, gelendeng taya maksad bade ngacokeun acara karyaan. Gelendeng mah buta nu hade-hate sareng moal dugi kagaduh niat jahat. Tulungan kuring, ieu sirah ateul pisan. Gelendeng hoyong ngagaro deui. Ngan sieun kutu-kutuna laluncatan sareng katombena haliber deui. Gelendeng, saur pakades. Kuring apal kumaha carana meh teu arateul. Kumaha? Gelendeng giak. Rambutna kedah dikuramas, jawab pakades. Kumaha? Moal ah, jorowok gelendeng. Gelendeng sieun mun rambutna kedah dikuramasan. Mun teu kersa nguramas rambut, kutu-kutu sareng katombe moal ical. Salamina anjeun bakal ngarasa arateul, tandes pakades. Gelendeng angger keukeuh peuteukeuh teu kersa dikuramasan. Sabada gempungan sareng wargana, kades mupakat bade nulungan gelendeng sangkan rambutna dikuramasan. Ku cara gotong royong, warga lembur maksa gelendeng kawalungan. Saterasna sarerea nguramasan rambut gelendeng ngangge sampo. Harita mastaka gelendeng tos pinuh ku busa sampo. Gelendeng gogorokan, tapi teu dipalire ku warga lembur. Rengse rambut gelendeng dikuramasan dugi bersih, warga nyisiran rambut gelendeng kalawan tarapti. Teu kungsi lami. Kuring teu ateul deui, mastaka karaosna seger tur hampang. Gelendeng bingah. Tangtosna ge sabada rambut gelendeng bersih, kutu sareng katombe nyinglar tur teu matak ateul kana mastaka gelendeng. Tah, hidep tangtos alim rambutna pinuh ku kutu sareng katombe sapertos gelendeng, matakna hidep kedah rajin dikuramas. Ulah dugi ka
rambutna janten sarang kutu sareng katombe. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.